Patepang jeung Simkuring Agung Ginanjar. Dina acara kiwasun kilasan warta Sunda anu madangkeun informasi aktual jeung faktual sababaraha warta anu lebat ka redaksi EXO TV. Dalam dina sababaraha menit Simkuring bade matuan pamirsa kawalan waktos-waktos nu penting. Di sekolah pasti sok aya ekskul anu dipikaresep ku murid-murid. Salah hijina nyaeta ekskul semacam musik anu aya di SMA Negeri 1 Majalaya. Jadi terang lah didirikan ya ekskul terus Kitu wae warta parantos biasa didugikeun ku Simkuring ka pamirsa sadayana. Hapunten geulih aya kalepatan sareng kasalahan. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui di lain waktos Simkuring Agung Ginanjar mukaran pamit undur diri.